anak-anak bulan puasa aing mah jauh kena kalebaran coba terus tuh bagona naon aing ya Allah anu balalang sapma kieu we aing ngejodog ngalawang panto sarua jeung tukang tunggu karcis anu asup eueuh maos abdi mah hideung hoyong salaki nu bodas sangkan anak jadi belang awak hideung hulu bodas bukan lu kudu maraya duit budak aing belang mah wah cenah eta mah anak naon itu juga zebra pan batura yang nyaraon ke malah layar aing jadi boga duit maknya aing kudu belangan awak mal anehun aing mah batur mah balaragja bulan puasa teh beli daging kumeli di bareuli aing mah manya kudu newakan bangkong buduk gablok duit aing kumaha mah ieu puasa we ngiluan aing buka jeung naon aing bingung manya kudu nyangkre huut badag aing yang buka cai deui aing alabatan lauk jaer cai wae beteng aing meninggus kararembung leumpang ge koclak da cai malulu kupiak kepiok leumpang cai hungkul geus eueusian mun di mah oge mun mulas modot geus bukuran angin we malulu jeung cai kuat jiga belang bir kaluar teh sebruat jiga belang bir wona naonan awak gede cai doang daing teu goblok duit batur mah panena teu keurut alah munggahan oge sagala rupa dibeuli jang sahur ieu ya ieu jang buka di jang sahur ke buka make ita di sahur make ieu aing bingung make naon rek meuli duit teu boga salakit 177 wanu ingat saurang-urang acan atuh nelpon ka tatangga nanyakeun kabar aing eta apa hirup keneh panggeus pae apa jag apa barang hakan apa henteu pan teu nyaranaho 5 menit kuat cos leos salabatan entok jago dah balik ti bang siruru we doang di dieu ngadon mandi mantog gue deui ku aing diusir percuma manjut seuseuhan dibere naon si akangna jah boro-boro dibere ku aing yang dipites-pites keur sukuna mantog cenah mah rek ka mana mah mehna rek palang pulung deui meureun lah jor teuing lah aing mah sor atuh datang ka ditu anu bogoheun teh konglomerat atuh datang ka dieu teh sugan anu teh bintang film baheul Roy Martin sugan datang aing meureun bagja boga salakina artis mah bintang film sugan da mobilna kuat ngabaris di imah teh alabatan terminal angkot bualatak mobil kahayang mah imah jol deui kitu naon buka ge geus teu kaurus beungeut paburisat datang ka aing nanaon anu kitu mah ngadon ka balangsak ataina mah cinta dipulung kabeh teh sugan we ti dieu 1000 jadi loba ieu mah datang teh kalah marenta ongkos rek balik teh ka aing boro-boro mere sugan hayang ngalusan imah atuh tun lah aing mah imah ge pan kuat diantep kos kieu kuat juga pos ronda kan aing kamari keur sare oge di eta anu asup teu nyaho aing da pantauan imahna ronda tiluan ala asup ka di aing keur sare teh udang kudu lobaan ceng teh ieu bisa ka pos ronda meureun goblok kamu menggadabah aku ya kamu menggadabah ya aing udang mah borirat kabeh tiluan sieun ditambul meureun ku aing sarungna nya 3 di hiji goblok ke ronda teh nyaho ceng bilang bara atuh
Aing abong kena imah pantuan sapsup langsung keluar. Tapi ngesep beneran atau Sia teh ruas aing lain atoh. negara Yaman. Nya udah ku aing ditumpukeun kos pindang deles ku aing kaluhur sarena ditumpukeun imah aing hadorin. Pola hayu ngari lu ngarendong di dieu. Batur mah saruka bunga datangna bulan puasa damereun sagala aya moal hese barang hakan aing mah adu karunya jabara wadahar. Aca, ini geus kieu aduh. Sia kunaon kasupan gaang. Aja ini geus ini cantik. Tapi biar mungkin menorai. Aduh. Kena ganti aing kamari duluran itu mah kadaluarsa. Oh cuma ini hari ringan wae. Lain hari ringan aing geus saradi. Maya aja mah lamun keur nyanyian berarti loba duit. Nggih. Loba duit. Aja geus dikiriman. Dikiriman saha? Nya si Kak Akang kamari balik. Dikiriman emang aing korban bencana dikiriman. Kunaon itu ah? Ya urang mah keur bahagia aja. Apa tuh bahagia? Nya paingan si ompong sia ngelegaan. Sia keur bahagia aduh. Keur bahagia aja urang mah. Bahagia kunaon nya? Salaki urang kamari teh ngiriman. Cenyo. Ngiriman naon? Apa disusun? Coba nak dilebok susun. Lain bener, kirimkan duit kata tangga. Cenah ieu aya Yo. kiriman ti salaki. Coba. Cenah. Coba ya tukang kamera, coba yo eta teh angin leucikan goblok wat mahayab ka dieu. Lah aing ka angin nanti ada bukot murungkut. Angin alam edan. Nah, asal di sisi laut lo. Eza. Ya, alhamdulillah urang mah dikiriman ke salaki. Aja alhamdulillah tuh dikiriman. Oje tadi kirim. Piraku ya ayeuna teh rek ka bulan puasa. Piraku teh ngiriman. Lain rek ka bulan puasa udah mau kerek puasanya. Kumaha teh? Ayeuna teh geus puasa setan sia. Cek aing coba ketohongan jalan tohongan kanon poe tempoan sia mah. Hirup di dunia teh nyawa beurang teh nyawa penting. Teh geus asup puasa, tapi Tanyakeun atuh tanya ka tatangga beureuseut teh da lain aing doang tatangga teh nanyakeun di bulan naon. Aing mah rek bulan puasa ge udah naon manggal poe oge da. oh coba sok nafsu gitu Ye, jelema balah hisap mah karesel wae teh. Urang teh kamari teh cek kan dikiriman heueuh. Ayeuna teh rek balanja. Meuli daging, arek meuli naon teh? Minyak goreng meuli beas. Hari itulah keur bakal puasa. Cerek di rumah. Ayo Ka bareng. mana ah? Ayo bareng urang balanja. Aing meuli uyah ge pemulangan. Aing uyah doang. Ayo makanna bareng nih urang yuk. Tadi sih kada ngeta subuh-subuh. Kau kurang aja. Aing saur uyah hungkul sama urang naon-naon sang uyah doang. Ayo jalan ke urang atuh. Wah, baru saya masuk kadang-kadang sahur nang beda jeung batur ah. Bener naon euy. Saya sabar jam 9:30. Sahur cenah. Keburangan. Ya kita makan wanita. Wanita mah aya masa-masana teu puasa. Asa mana baca-baca puasa di kalebaran. Aneh aing mah ah. Gelo jawanya puasa tuh. Beda aya tamu bulanan gitu. Nah, tamu bulanan biasa si Neng da. Kamari ge aing rek datang tamu bulanan. Kumaha tah? Ku aing amang-amang sapu we, amang-amang sapu sok sia datang ku aing rek puasa goblok. Sok sia datang ka aing babuk ku aing yo. Balik mangkat tamu bulanan bungeun. Naon eta tamu bulanan? Nyawang keprak ku sapu tadi nama keprak. Kaburu sieun meureunna manehna ku aing ngamang-amang sapu. Geus ditarima meureun. Ya heuh da waktuna ieu ce. Oh, nya ieu sarua waktuna ku amang-amang sapu sieun. Sarua wae sok sia datang tamu bulanan ku aing. Keprak ya lebat Aya teh tamu bulanana naon gitu? Hah? Tamu bulanana naon? Ese naon? Biasa si M teh M. M. Kurang S atuh. Ini MS. Asa mah. Aing mah sarardi ren. Kunaon ce? Kugu aing pan sagala teu boga aing tadi oge.
Aing yang buka ini bingung nama yang buka aing bingung. Kunaon kitu jang buka teu buka katinggal dahar. Dahar teh kudu aya dahareunana ari aing kudu ngalamotan kusen. Aing kesalahan di bingung aing rek buka aja nama make naon apana. Urang pan teu boga nanaon aing. Aing kudu ngalamotan jalikeun. Oh sing sabar ceuk. Da kan nanaon ge aing geus aya nu ngatur. Ieu aing sabar. Ya sabar deh. Sabar segala baru ya. Segala Tuh lade. dia makan barang-barang dahar ge anger awak melintu. Angin sia teh. Kamari ge aing sareunang kuban ge ngangkang jeung eta dan kos balon gas. Aing bingung aing kumaha aing ieu. Oh sing sabar ya. Mudah-mudahan kasih akang ngiriman. Da alhamdulillah geuning salaki urang mah ngiriman. Aing teu kanyahoan jiga lamun aing lapar oge. Cek, urang ieu balik heula balanya heula heuh. Cek. Nya. Balik heula balanya heula. Ke urang ka maneh nya? Jiga mun rek buka urang ka maneh ulin. Isi can datang, kamu kakak Imam. Aing moal balik sa can datang mah. Ah, sen diinjem ku si Ece ah. Ek balik buru-buru. Da bakal minjem. Ren siapa? Aing teh nungguan tadi teh sia teh nawaran ka aing Ece, besing Ece teh boga kaneun maka imah we. Aing teh ngarep-ngarep omongan eta, sia teh kalah mantog manten balik. Gusti nu agung aing kumaha ieu? Ieu berpuasa karak mimiti, aing geus teu boga nanaon. Lebaran jauh kene aing mah geus teu mikiran baju man teu aing mah teu mikiran baju aing mikiran mah ieu lebokeun ieu aing mah jor we lebaran teu di baju oge kajeun aing malah nu penting masal beuteung we kaeusian. Aduh Gusti abdi ampun teu kuat ngananggung munding. Dah geuning kieu rasana jadi jalma nu sangasara baju hiji lesot mandi jabaragap taya rek balik-balik ka mana indung bapa geus teu boga. Aduh Gusti abdi tulungan. Ya Allah, semoga datang pertolonganmu kepada hamba-hamba yang seperti hamba, kepada orang-orang yang seperti hamba. Lemah leutik teu gablek. Ya Allah, sugan we aya nu ngalungan, aya nu haateun, aya nu rek mere, rek ngabantuan, rek nulungan. Darek gawe-gawe naon pugu eueuh pagaweanana rek dagang naon da pugu eueuh modalna. Aduh Gusti ya Allah, kiatkeun abdi nepikeun ka beres Ramadan sing kuat abdi ibadah puasa sok sajan eueuhna naon Gusti. Nungguan kapal liwat murageun bit mah meureun moal aya. Ya Allah, mudah-mudahan ieu mah sing aya pitulung Gusti we nu buru-buru datang ka jelema-jelema model abdi nu teu gararablek. Ya Allah, sugan we nu lalajo ge teu tegaeun ka aing, nu lalajo teh jotorojo dadaratang marawa sangu jang buka transfer atau hari-hari datang kudu jaragaan mah ke rekeningna dituliskeun ke aya rekeningna besi ngarek marere ka cepia tulungan atuh dan teu boga cepia mah usaha henteu dagang komo ieu we ngajedog murungkut we juga anak oa. Nungguan aja sugan we anu karunyang kuat geus leuleus tu doyong kita tu doyong tua
Napa